Assalamualaikum, sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda ngeunaan Biantara. Biantara sama dengan pidato dina bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Jalma anu ahli biantara disebutna orator. Dupi basa anu dianggona dina biantara mah umumna ngagunakeun ragam basa hormat. Ciri-ciri biantara nu kahiji aya sakumpulan jalma anu ngaregepkeun atawa menyimak. Nu kadua aya monolog. Biantara, kelompok biantara dibagi-bagi jadi 5, nyaeta diantarana ceramah, khutbah, orasi ilmiah, kampanye, laporan presiden jeung wejangan upacara. Hal-hal nu kudu diperhatikeun. Hiji, undak usuk basa tangtuna wae, nu kadua itikad, nu katilu rengkung, nu kaopat pasemon, nu kalima wanda sora, nu terakhir nyaeta raksukan. Dina prakna nepikeun biantara aya sawatara hal nu kudu diperhatikeun. Nu hiji, parigel muka biantara, nu kadua eces nepikeun eusi biantara, nu katilu ngentep seureuna nyarita sing ngaruntuy, nu kaopat rengkak pasemon jeung lentong nyarita, nu kalima sorot panon diusahakeun sumebar ka pamiarsa, nu katujuh gaya basa kudu dipikatajieun. Kudu bisa ngaluyukeun eusi biantara, parigel dina nutup biantara. Anu kudu diperhatikeun ku paregep. Kahiji, kudu saregep tur daria ngaregepkeun eusi biantara anu ditepikeun ku batur. Nu kadua, nyatetkeun hal-hal nu dianggap penting tur perlu tina eta eusi biantara. Nu katilu, salila batur nepikeun biantara, urang teu meunang ngobrol lantaran sarua jeung teu ngahargaan kanu keur biantara. Hadena biantara nu ditepikeun ku batur teh direkam. Adegan atau struktur unsur biantara. Nu kahiji salam bubuka, nu kadua bubuka, nu katilu runtuyan eusi, nu kaopat panutup. Nu kalima salam panutup. Padika biantara. Dadakan atau impromptu, catatan ringkas atau ekstemporan, naskah atau manuskrip, talaran atau memorial. Gaya atau lagam. Lagam religius, lagam agiator, lagam kompersi, lagam didaktik, lagam sentimentil, lagam teater. Tugas naskah biantara. Jejerna naon, jieun gurat badagna naon wae dina bubuka, pieuseunana jeung panutupna. Susun ku hideup naskah biantara sagemblengna bisa ditulis dina buku catatan. Temana hiji paturai tineung, nu kadua ngaronjatkeun kareueus nonoman kana bahasa Sunda, nu katilu bahaya narkoba, nu kaopat pangaruh game online kana pagiatan diajar, nu kalima pentingna miara kasehatan.